Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana kumaha rehat. Alhamdulillah. Tata acan ayeuna nonton video ieu sareng adangkeun syairana, teu kenging hilap tekan tombol subscribe. Ngadenget ayeuna panginten musim kuring teh bade nyanakeun syairan anu berjudul Anak Yatim anu ditinggal ku bapana. Duh emak tereh lebaran, Bapa pupus teninggalan, kamana urang neangan baju anyar keur lebaran, ku tetehna ditembalan, boro-boro papakaian, dahar ge jarang-jarangan, kitu ge ngalas sorangan, batur ginding papakaian, sim abdi mah lain pisan, aduh emak aduh bapa, hirup ge tinggal ngalangsa, geuning kieu karasana, jadi yatim teh sedihna, arek musafir teh era, da eueuh anu mercaya dina waktosna lebaran, batur mah bangu ngapisan, arangkat abring-abringan, isuk-isuk lelesiran, batur mah angkat lelesiran, sim abdi mah ka kuburan, margi teu kiat nanahan, susah sareng kasedihan, hati mah sedih kacida, ningali batur bahagia, tapi atuh da kumaha, sim abdi kantun kumaha, batur mah garadu bapa, gaduh nutup kang usaha, duh Gusti abdi nalangsa, geuning kieu karasana, geuning sedih karasana, jalmi nu teu gaduh bapa, sedih teh sapapanjangna, aduh Gusti kawasa, mugi Gusti ngagentosan, ngagentos kana langsan, dina kaprihatinan, digentos ku kabungahan, mugi Gusti ngahampura kana dosa umi bapa, tasakieu kasanggakeun, kasadaya nu ningakeun. Jangan lupa subscribe